Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abdi Arsyad Malik Febrianto dari kelas 11 Zaid bin Sabit. Ulin ka kebon binatang, hate bunga diajak bapak. Ulin ka kebon binatang di Taman Sari, loba satu nu leutik nepi kana badak. Dina kandang teu cicing, manuk nu singhali berwarna-warni. Monyet siamang gogolantungan, buaya moe tonggong dina balong. Singa mauna meuni gagah, ningalikeun wibawana kanu nongton. Kebon binatang Taman Sari, moal bosen mun diajak deui. Empatna bersih, satona lengkap, batak betah mun ka dieu deui. Hatur nuhun Bapak, parantos ajak amang ka kebon binatang.